padahal cakang jeung Nabi unzur ila asfala minkum, urusan dunia mah deuleu nu sahandapeun sia ulah nu saluhureun sia. Ya Allah ya Rabbi, lamun cak bahasa abah celongok teh mah mun sia boga motor neuleuna kanu boga sapeda, mun sia make sapeda neuleuna kanu lempang suku, mun sia lempang suku neuleuna kanu henteu lempang-lempang acan tuh deuleu nu setruk. Lamun sia teu lempang-lempang acan deuleuna tuh kanu ngakuler sama sakali. Lamun sia nyatu jeung bandeng deuleuna kan nyatu nujung teri urusan dunia beh syukuran sia ka Allah. Lamun sia nyatu jeung teri teu ka anu teu nyatu make teri make uyah doang. Lamun sia nyatu jeung make uyah doang deuleuna kanu teu make uyah-uyah acan. Mun sia teu make uyah-uyah acan deuleuna tuh kadulur urang nu gulungan remeh di kolong jembatan. Abis sia syukuran ngan urusan akhirat deuleuna kaluhur. Beuh batur mah geus bisa tafsir aing mah karak amil. Beuh batur mah geus boga pangkat wali aing mah di dieu keneh. Beuh batur mah geus tahajud aing mah encan bisa. Deuleuna kaluhur.